A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam Balyan bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari wa ila hadrati khususan Muhammad summa ila ruhi khususan Jalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslim wa qur'ihim bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala perantos ngadau. Saha al-fakiru jalma anu butuh ila rahmati kana rahmat Robbi pangeran al-ghafaru anu seueur hampurana Muhammadun tegasna Syekh Muhammad mu'tarifu anu ngaku pisan bil auzari karena pirang-pirang dosa. Jadi laletik logat nih. Basarahu muga ningalikeun ka Syekh Muhammad sallallahu Gusti Allah taala halna mahlur Allah. Uyuba kana cakacacadanana nafsihi dirina Syekh Muhammad. Wa ja'ala jeung muga ngajadikeun Allah taala yaumahu kana poe ayeuna ya Muhammad khairon kana leuwih alus min amsihi tina kamari ya Muhammad ayeuna leuwih alus tibatan kamari. Alhamdulillah sadayana puji lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Kama yang bagi sepertikan yang mesti ya puji lahu ka Gusti Allah hungkul. Wa salatu jeung rahmat Allah wa salamu jeung kasalamatanana ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kangjeng Nabi Muhammad. Wa alihi jeung ka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi. Adada kasabeng bilangan kulil malumin lah sakur anu kauninga ku Allah. Allah slahu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kitab teh kitab Ukudulijen. Kitab Ukudulijen teh karya Syekh Muhammad An-Nawawi. Katanya. Anu ngaran ya nama aya gelarna nama Syekh Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi bin Umar bin Arabi. Itu. Anu lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Ya. Ulama Indonesia hampir ngarang sabaraha lebih dari 50 kitab. Ya kasebutkeun waliullah oge. Anjeunna lahir dina 1230 Hijriah.
Lamun dina tahun Samsiah mah 1813 Masehi. Ngantunkeun kaping 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1887 Masehi. Ngantunkeun anu deui kuburna di Mekah Al Mukarramah. Seorang ulama ya. Can aya komputer, can aya internet baheula. Tapi karya-karyana abadi langgeng nepi ka kiwari 900 tahun atuh. Karya-karyana. Ulah abong kana aya teh da orang bunuh lamun orang menang orang Arab. Ya seorang ulama paling seueur ya ngarang kitabna di Indonesia. Anjeunna nyarios ya. Dina muqaddimah kitab Uqudul Ijen anu diawasaina. Qala paras ngadauh sa al fakiru jalman banget butuh cek dirina teh. Cek anjeunna mika butuh kana suatu perkara anu leuwih berharga tibatan emas. Mika butuh kana perkara anu leuwih berharga tibatan harta banda. Mika butuh kana je perkara anu leuwih berharga tibatan pangkat jeung jabatan. Matak anjeunna dina yuswa 15 tahun asana kirang langkung mun ngahajina oge. Terus anjeunna masantren ku guru di dieu ka Indonesia. Wayana seueur permasalahan sareng orang-orang walana. Itu deui anjeunna mangkat deui. Jadi anjeunna mika butuh karena sesuatu perkara. Naon ila rahmati karena rahmat Allah, karena kanyah Allah. Hayang di paparidan kanyah hoyong di pasian kanyah hoyong di pikanya ku Gusti. Gitu. Dinararaga ibadahna, dinararaga talabul ilmina, dinararaga segala rupa hal gumelenangna di alam dunia eta raraga hoyong dipikanya ku Gusti. Ku sabab asupna ka surga jalma eta ku ayana kanyah Allah. Ku rahmat Allah. Mantap dina ngawitanana eta kitab Uqudul Ijen anjeunna nyarios fakiru ila rahmati rabbi. Gitu. Jalma anu sangat butuh, nu banget butuh kana rahmat pangeran. Cirina jalma nu banget butuh kana rahmat pangeran ngalaksanakeun sakumaha kakuduanan di dalam dunia. Bari jeung hatena ngarep-ngarep rahmat Allah. Gitu. Ngajina dina raraga hayang dipikanya ku Gusti. Ngarang kitabna prilakuna nyariosa sagala rupana hoyong dipikanya ku saragana. Nyaritana anjeunna hoyong dipikanya ku Gusti. Ayo urang nyarita teh hayang kapake. Ke jalma dikapakena teh. Anjeunna mah teh hayang kapake ku jalma. Ya buktinya ketika permasalahan sareng orang walana mending kena ngalawan ka Belanda kabur. Gitu. Anjeuna butuh kana kanyah Allah, kanyah pangeran Robbi Al-Ghafaru anu seueur hampurana. Lautan hampura bari basa kolatna. Indung malautan hampura, indung Bapa komo Gusti Allah. Matak nepi ka aya hiji bahasa doa gitu. Gusti nampi kana sagala dosa abdi. Dosa abdi li barat budah di lautan. Sakitu seueurna itu dosa-dosa abdi. Tapi bendu abdi yakin bendu Gusti cenah rahmat Gusti leuwih ageng tibatan bendu. Abdi yakin kanya Gusti leuwih ageng tibatan ka ambek Gusti gitu. Sok sanajan abdi seueur dosa teu aya deui anu baris ngahampura angin Gusti.
Dan mereka cirik cenah eta ngadoa eta teh. Ngarumasakeun hirup loba dosa, ngarumasakeun hirup kayan buktosna kieu. Hayang dipikanya ku Allah. Sakotretna tulisanana type pulpen, sakicepna panon, sadamenana apa itu eta dina raraga hoyong dipikanya ku Gusti dina hate teh. Gitu. Dina hate. Sabab al-Ghafaru Gusti anu seueur panghampurana. Muhammadun tegasna Syekh Muhammad, komplit nama jelas nama Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar bin Arabi atau dikenal Syekh Abu Abdi Mu'ti Muhammad Nawawi. Ayat ini ayatan. Ngaran Abdu Mu'ti na ayat dina kitabna. Tah aya. Tulis we. Di sisina tadi naonna tulisna. Jadi kata Syekh Nawawi ngaran aslian teh ieu. Gelarna Syekh Abu Abdi Mu'ti Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi bin Umar. Al-Mu'tarifu anu ngaku pisan. Non lah hartina ngaku pisan dalam dina bahasa ieu mah meureunan ngarumasakeun lah gitunya. Ngarumasakeun diri teh anu sakiloba dosana, rumasakeun diri teh anu sakit bedegongna, tapi tetep ngabutuhkeun rahmat Allah gitu. Itu mau ke di mana gitu. Beda jeung urang muka di mah teh langsung gitu. Anjeunna mah langsung karena diri heula dosa-dosa seueur dosa nyongkeun pertolongan ti Gusti Allah. Yang dipikanya anu ngaku pisan gitu. Bil Auzari karena pirang-pirang dosa seueur kelepatan teh. Teu ieu. Matak butuh kanya Allah. Bahkan kalimatna basarahullahu ta'ala uyuban nafsih. Basarahu muga ningalikeun nembongkeun ka Syekh Muhammad cek dirina. Mugi Gusti nempokeun. Mugi Gusti Allah nempokeun uyuban nafsihi kana pirang-pirang celakna, hartina celak teh kasalahan. Hayang bisa ningali kana kasalahan sorangan. Mun cek kasara mah cek urang Gusti bukakeun kasalahan abdi hayang kaapal kana kasalahannya. Gitu. Ai urang mah teu ngaku kana kasalahan. Basarahu katanya. Mugi ningalikeun ka Syekh Muhammad sallallahu Gusti Allah taala halamul Allah yuba nafsihi kana pirang-pirang celak kana kasalahan salirana Syekh Muhammad dirinya lira kita nafsi diri sorangan gitu. Menta ka Gusti hoyong bisa ningali karena kagorengan sorangan. Sebab umumna jalma jelasna teh kana kagorengan batur. Karena kagorengan jalma mah kayak situ sorangan mah anjeunna mah berusaha ngadoa ka Allah hayang bisa ningali karena kesalahan pribadi. Itu contoh-contoh ngadoa ulama gitu. Contohnya. Waja'ala jeung muga ngajadikeun Gusti Allah yaumahu kana poe ayeuna khairon eta leuwih alus min amsihi tibatan poe kamari. Mohon ka Gusti hayang dijadikeun poe ayeuna leuwih alus tibatan kamari jadi berusaha teh sakur ka hayang hungkul. Kamari naon ieu lamun teh mah dicatat aktivitas urang poe kamari. Kagiatan-kagiatan orang poe kamari dohirna kieu cik batina kumaha cik tujuanna urang pagawean urang teh kumaha hayang leuwih alus anjeunna teh nya khairan gitu. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi wa ja'ala mugi Gusti ngajadikeun abdi yaumahu dina ieu poe khairan eta leuwih alus min amsihi tinimbang poe kamari yang lebih halus.
Ayo orang mah teu mikirkeun alus gorengan, penting aya mah yang menang duit teh pa ieu mah kamari mah teu bebenangan. Nah tanya. Alhamdulillahi ari sadaya puji lillahi alhamdulillah sadaya puji lillahi tetap kagungan Gusti Allah. Kama seperti yen perkara yang bagian mesti ya puji lawa tetap kagungan Gusti Allah wajib ka Gusti Allah. Kapan puji itu anu puji hadis ala hadis, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Lahu ada tetap ka Gusti Allah. Wa salatu sareng rahmat Allah wa salamu sareng kasalamatan ala sayyidina Muhammad tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kangjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi adada kana sabing bilangan nasyakur anu kauningan maklumin kauningan amma ba'du anapun ari sabada nama ca bismillah alhamdulillah salawat salam pahada mangka ari ieu syarhun eta hiji syarah nama syarahna nu diawas teh ai basa rahman mah harita matana talabahu anu entos Tolabahu anu entos benta kana ya syarah mini tikaulanya tasya Muhammad badul muhibina sahasawarena jalma-jalma nu bikarasab kabeh ala risalati kana kita berisalah kita beletik al muta'alliqati anu aya hubunganana bi umuril jawazaini kana pirang-pirang urusan suami istri urusan caroge sareng urusan bojo suami istri itu allati sanapaha tos ngarang kana ya risalah badun nasihina sawarena jalma-jalma tukang nasehatan wasametuhu majang maparinan ngaran kaula kana ya risalah ukudul hijani kana kitab ukudul hijan bibayane hukuki jaujaina dina mertelakeun pirang-pirang hak na caroge jeung bojo jaujaini jaujaina. Tasawur Syekh Nawawi, Syekh Muhammad An-Nawawi sabadana kuring maca bismillah sholawat alhamdulillah salawat yang salam maka ari ieu kitab syarah hiji syarah talabahu cenah tos menta. Jadi anjeunna ngadamel kitab syarah teh didasaran ku aya pamenta. Mini tikaula saha badul muhibin jalma-jalma anu mikaresep kabeh. Mendama ya Syekh Nawawi cik pangnyeunkeun pangnuliskeun kitab pangnyeunkeun susunan kitab anu mertelakeun masalah suami istri gitulah. Jadi hoyong apal ilmu dina rumah tangga ya otomatis ya jalma-jalma anu nyuhunkeun teh ahli soleh oge gitu hayang lu hafal ilmu-ilmu masalah rumah tangga nya ku Syekh Nawawi nya dilaksanakeun gitu. Jadi anjeunna nyatet berdasarkan seueur pamenta karena iya kita berisalah naon cenah eusina kita berisalah ieu teh al muta'alliqatin anu aya hubunganana bi umuri zaujaini kana urusan suami istri gitu. Alati anu tos ngarang ba'dus nasihin anu nuturkeun anu tos diparayeun saparehna ahli-ahli nasihat sapalihna ulama-ulama kapungkurnya anjeunna ge ngadamel dari risalah sawarena teh nya kenging nyanak teh ti dieu meureun nukil wasametu majengaranan kaula kana ya kitab risalah ukudul hijani kitab ukudul hijan pibayan ya hukuki zauzana dina pirang-pirang hakna caroge jeung bojo wa arju jeung ngarep-ngarep kaula minallahi taala ti Gusti Allah taala ngarep-ngarep naon ya
Gusti Allah taala hal malu teh al i'anata kana pertulungan hayang di paparinan pitulung. Rek barang jieun ieu ulama, rek nyen kitab ieu ulama di sisileun muji kitu kieu terus anjeunna ge di dasaran kundang di dasaran kaya pamen tati jalma-jalma nu mika butuh mika resep kana ilmu mika resep ka anjeunna nya anjeunna meureun kumaha dina raraga nyumponan kana pangabutuhna wargana pangabutuh anu mika resepna anjeunna nyungkeun pitulung ka Gusti Allah. Itu suatu contoh ke urang di mana orang rek beda mulai hiji perkara sok nyungkeun heula bimbingan. Rek migawe naon migawe rek dahar we heula misalkan rek dahar ya Allah abdi rek tuang bimbing abdi dina ieu tuang. Tulungan abdi dina tuang sangan tuangna ageung barokahna. Kumaha lamun ujug-ujug nyelap teu bisa nolak? Heger. Kabuhulan naon? Kabuhulan. Dahar tahu. Itu. Mata dicontohkan ku para ulama gitu setiap hiji perkara pagawean naon wae oge mesti keur urang nyungkeun heula pitulung ka Gusti Allah. Gusti Allah ulah sombong urang rek ngaos rek salat rek ngagayem rek sare rek naon itu tetep dina hate munajat ka Gusti Gusti bimbing abdi bade anu sangkan anu dipedamel ku abdi aya dina jalan ridho Gusti gitu dina hate teh hadirkeun teh ya contoh ti ulama kita ulama ge ya cacak-cacaknya seorang waliullah jadinya wa arju minallahi ta'ala ali anata wa arju jeung ngarep-ngarep kaula minal ti Gusti Allah naon ali anata kana pertulungan seorang ulama besar manya urang teh hayang ditulungan ku Gusti gitu aduh sombong bener orang nu dosanya astagfirullahaladzim makanya kuseurna maca-maca kitab-kitab ulama kagali urang teh kudu kieu gitu kan rajin wal ikhlaso jeung kana kaikhlasan nyungkeun pertulungan tina sagala rupa perkara pibahayan bisi ieu pagawean jeung bisi yen nyen eta teh naon anu teu bisa sareng jalan-jalan ka Gusti matak nyungkeun pitulung jeung nyunkeun sangkan bisa diikhlaskeun. Ada urang mah teu tiasa kan lahola teu daya teu upaya makan ulama nyunkeun sangkan bisa ikhlas. Nyunkeun ikhlas kasalamatan. Sok lamun macaan kitab ulama kieu mode mukadimah seperti kieu hate sok kumaha nya. Jadi kan urang mah tong boro lompat ka ulama. Jadi santri dia barora gitu kan. Itu. Tapi urang di mana aya hadirna hate hayang menta kaikhlasan ka Gusti. Gitu. Menta tulung ka Allah sareng menta diikhlaskeun. Kadang-kadang lewat we rek mega hiji perkara teh. Gitu. Jadi saya Nawawi nyontohkeun ka urang sadayana dina midamel na hiji perkara dina naon wae urang nyungkeun pertulungan ka Gusti Allah oge nyungkeun ka Allah sangkan urang bisa ikhlas. Menta urang kesangkan ikhlas menta urang teh Gusti Allah teh sangkan lancar segala perkara dugi kana dipimaksa wal qabula jeung kana ditarima hayang naon anu dipigawe ieu ditarima ku Gusti hayang katanya hayang katampi nya paribasa ulah geus maot didoakeun mugi ditampi iman Islamna ditampi amal ibadahna ai urang keur maot didoakeun ku batar urang keur hirup tara ngadoa hayang ditarima matak ti ayeuna keneh urang pereketkeun dina hate urang hoyong ditampi ku Allah hoyong ditarima ku Gusti matak ge contoh Syekh Nawawi oge seorang ulama dina raraga mukadimah ya kitab nyata kita ngarep-ngarep gitu ngarep-ngarep pertolongan ti Allah hayang bisa ikhlas oge hayang diterima wa nafa'a bih jeung kana kamangfaatanana bijai gitu wa nafa'a bihi jeung kana kamangfaatanana menta ka Allah
sangkan anu naon dipigawe teh manfaat. Anjeunna nyerat kitab sangkan kitabna teh manfaat. Lamun urang teh naon anu pagawean urang sangkan pagawean urang teh manfaat. Karena segala rupa hal itu gede manfaatna anu dipigawe. Sabab naon? Jalma nu hade teh jalma anu manfaat. Gitu. Hayang manfaat. Bijahi Sayyidina Muhammad kusabab naon? Kusabab ya kitab manfaat kusabab ya kitab bijahi Sayyidina Muhammad kalawan keagungan Nabi Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kalimat bijahi kamari dina panutupan kasipatu saja pernah dari kalimat bijahi. Katanya bijahi hayangna hasil pamaksudan bijahi Kangjeng Rasul bijahi Nabi Allah Muhammad nepi ka ieu saya Nawawi dede kalimat bijahi Sayyidina Muhammad ku keagungan. Jadi sadayana permohonan tadi anu ti awal wa arju minallahi ta'ala i'anatal wa ikhlasa wal qabula wal fa'abih. Eta sadayana ngarep-ngarep kana pertolongan ti Allah nyungkeun sangkan bisa diilaskeun disalametkeun oge nyungkeun ditampi sarta manfaat ya gitu. Eta sadayana naon bijahi lewat melalui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus komentarnya itu. kan? Memang komentarnya itu karena aja. Komentar nanti. Saya tanya. Jadi Syekh Nawawi nyontokeun ka urang sadayana melalui kitab anjeunna dina kitab Qudul Ijen segala rupa permohonan anjeunna henteu lepas tina keagungan Kangjeng Rasul. Wa azwajihi sareng pirang-pirang garwana istrina wa dzurriyyatihi palapiarana wa hizbihi sareng pasukanana. Keagungan para sahabat itu keagungan Ali Soleh kan. Wa ahdaitu jeung ngahadiahkeun kaula cenah. Dalika kana ganjaran sadayana. Oh ya contoh saya Nawawi keur urang ya. Anjeunna cek tadi ngaharepkeun rahmat Allah, rahmat Allah nyungkeun panghampura nyungkeun itu ya terus anjeunna nyungkeun sangkan manfaat ya kitab lamun urang kana barang damel urang lah. Saya Nawawi kan dina waktu nulisna ya kitab kan. Mun urang mah pada urang sadi dinten, pada mulan naon we, pagawean naon we urang. Minta pertolongan ka Allah. Eta sadayana ku ayana keagungan Kangjeng Rasul. Tah. Di mana-mana kahadeanana eta nu tadi disuhunkeun teh hasil ditarima ku Gusti. Anjeunna sanes kangge anjeunna. Kumaha? Wa ahdaitu jeung ngahadiahkeun kaula dalika kana ganjaranna ieu kitab. Aduh. Li walidaini ka ibu Rama. Tah ieu nu abadi ringkak ge rasan teh. Kangge ibu Rama kahadeanana teh. Anjeunna nyatetna ieu kitab sadayana itu dihadiahkeun ka saha? Ka ibu Rama na. Disodakohkeun lah. Enak lamun urang geura sok megawean kahadean sok disodakohkeun ka kolot teh. Ya ciri. Nepi ka pangna nepi ka jadi ulama besar, seorang aulia Allahnya, seorang wali Allah. Jadi henteu lepas ka ibu Rama nepi ka kasayan tina hasil perbuatan anjeunna ge hoyong didugikeun ka
dihadiahkeun ka ibuna, ka ibu ramana. Gitu. Eta anu paling ieu nama, paling hadena. Jadi tina kahadian anu dipidamelna lamun teh Syekh Nawawi tina kahadian yang ngadamel kitab, oge tina kahadian kan eusi kitab, muga kahadian teh didugikeun ka saha? Ka ibu rama, ka ibu ramana dihadiahkeun. Dihadiahkeun. Rojian halna ngarep-ngarep minallahi ta'ala ya Gusti Allah ta'ala halna malur Allah. Guprona kana moga ngahampura kana kalepatanana dunubihima ibu ramana. Jadi di Arab-Arabna naon dihadiahkeun kaya kehadian kitab teh. Ka ibu ramana kenging panghampura Allah. Adanya waratifa'a jeung diangkatkeun darajatna ibu ramana itu harapanna teh gitu. Hayang kengeng panghampura Allah supaya diangkatkeun darajatna itu kakolot teh gitu. Annahu sanyanyana Allah ta'ala halna mar Allah wasi'ul mughfirati eta seueur eta jembar magfirati panghampurana. Wa arhamu rahimina jeung anu pang banget tina pirang-pirang kanya. Sanawawi ngadamel ya kitab ngadoa ka Allah ya kitab boga manfaat. Oge anjeunna kahadian tina ya kitab dihadiahkeun ka ibu ramana demi sebuah harapan ramana kenging panghampura Allah oge ditingkatkeun derajatna di hadapan Allah. Sabab Allah nu Maha Panghampura oge Allah nu mikanya. Ketika model gitu nya sosok ulamanya loh. Mentak kurang ulah koret teh keur kolot teh. Diangkat jadi wali ku Allah. Kumaha carana? Di antarana cara-carana eta. Naon? Tetep ngadoa ka Gusti Allah, oge tetep maparinan doa harapan ka ibu Rama. Kunci. Di antara kunci Syekh Nawawi. Jadi pada bulan kahadian ganjaran tina naon dipidamel ku anjeunna hoyong didugikeun cek lah keur kolot we cek kasar namanya tong keur urang harapanna naon make dipikeun ka kolot itu supaya kolot menang panghampura jeung supaya kolot ningkat darajat di hadapan Allah gitu. Kala parantos ngadau amusonib samusonib muki musonib tukang ngarang ya musonib pengarang beda ya kalimat kimusonib kalimat pengarang dina kitab jeung pengarang bohong ai ngarang teh kadang-kadang bohongnya tapi masalah kitab ngarang dina masalah kitab mah lain bohong gitu. Pengarang ngarang kan bohong mun kalimatnya tapi urusan kitab misalnya sakarallahu muga narima sa Allah Gusti Allah sa'yahu kana padamelan musannif bismillahi kalawan nyebat asmana Allah ar-Rahmani anu maparena nikmat ageung di dunya jeung di akhirat ar-Rahimi anu maparena nikmat alit di akhirat hungkul. Nah mulai ana bismillah. Iklam kanyahokeun ku anjeun Syekh Nawawi. Bari ka urang ya kalimatna. Urang saola dipapatahan ku anjeunna. Iklam kanyahokeun ku anjeun cenah. Asep cenah. Kanyahokeun ku anjeun ibaratna kitu. Cek kasar. Jadi seolah-olah urang keur dipapatahan ku anjeunna. Keur urang ya. Syekh Nawawi Iklam kanyahokeun ku anjeun anal basmalah ta sanyana lapat bismillah kasiratul barokati eta loba pisan barokahna. Terus Nawawi gitu. Mandaka rohasan jalma anu maca ieu jalma albasha kana basmalah
hasola mangka hasil lahu kaitu jalma naon al ma'mulu anu dicita-citana. Ya selesai Nawawi. Bismillah teh gede pisan kabarokahanana katanya. Yang sajalma nu maca kana bismillah pasti hasil karena pamak sudah. Waman adzaba alaiha jeung sajalma anu meakeun ya jalma alaiha kana bismillah hudia maka dibere bagian ya jalma bikobuli kana ditarima. Waalaikumsalam. Anu ngadawam kena nalapat bismillah meakeun dinya teh tuluy-tuluy karena bismillah gitu. Karena asma Allah maka bakal dikoma diterima adana. Kila dibasakeun inna kutubal munazzalata minas samai ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Inna sanyanya pirang-pirang kitab al munazzalata minas samai anu diturunkeun ti luhur langit ilal ardi ka bumi mi'atun wa arba'atun eta aya 104 kitab. Selesai Nawawi kitab anu diturunkeun ke alam dunia teh aya 104 kitab. Gabungan jumlah 104 kitab teh gabungan suhuf jeung kitab. Ari suhuf mah lembaran-lembaran wahyu, kita mah kumpulan tina suhuf. Naon eta? Apa? Oh. Wah, ada segar. Suhu posisa ari suhu naga Kanjeng Nabi situna eta 60. Wa suhu Ibrahim jeung ari suhupna ka Nabi Ibrahim salasuna eta 30. Oh hitung. Anu ka Kanjeng Nabi suhupna teh aya sabaraha? Aya 60. Wa suhupu Ibrahim jeung suhupna tiba ka Kanjeng Nabi Ibrahim salasuna eta aya 30. Wa suhupu Musa jeung ari suhupna nu turun ka Nabi Musa qabla Taurat mame Taurat kasaratun eta aya 10. Wa Tauratu jeung Taurat wal Injilu jeung Injil wal Zabur jeung Zabul wal Furqan jeung Quran. Cok itu jumlahkan coba 60 kan Nabi Ibrahim 30 jadi 80 Kanjeng Nabi sasapu Kanjeng Nabi Musa 10 jadi 100 terus Taurat Injil Zabul Al-Quran 4 jadi 104 kitab eta 104 kitab. Wa ma'ani jeung ari pirang-pirang maknana sakabe kuli wa ma'ani kuli kutubin jeung ari maknana sakabe pirang-pirang kitab majmu'atun eta dikumpulkeun fil Qur'ani dina Qur'an. Maknana anu 104 kitab digunukeun dina Al-Qur'an. Cek saha? Cek ulah ngajawab cek hadis eta apal mah. Cek hadis. Naon hadisna naon mah apa geus nu diajina kitab buku Dulujen karya sana cek Syekh Nawawi dina kitab buku Dulujen kitu we nu daetna urang ngajawabna ge. Enak gagayaan cek hadisna naon jeung teu apa ya tengah deukeut teh urang maca tina naon mun Google cek Google gitu. Cek gagayaan jawabna cek hadis di mana apal eta hadis cek siapa eta hadis itu pan jero atuh. Mentak nu da teh urang mangajawabna mah teu loba pertanyaan deui. Cek saha cenah eta teh kumpulan Al-Qur'an kumpulan
makna mana kitab nu 104 kitab dikumpulkeun dina Al-Qur'an teh cek Syekh Nawawi dina kitab Uqudul-Ijan Muqaddimah Uqudul-Ijan enggak segitu buka we gitu lah meuli gitu wa ma'anil Qur'ani jeung ari pirang-pirang maknana Al-Qur'an majmu'atun eta dikumpulkeun fil Fatihati dina surat Al-Fatihah. Makna Al-Qur'an anu sakitu saeurna teh dikumpulkeun, digunukeun inti-intina nu aya dina Al-Qur'an kumpulanna teh aya dina surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati jeung ari pirang-pirang maknana surat Fatihah majmu'atun eta dikumpulkeun fil basmalati dina lafaz bismillah. Wa ma'anil basmalati jeung ari pirang-pirang mana basmalah majmu'atun eta dikumpulkeun fi ba'iha dina huruf ba'na lafaz bismillah. Itu Syekh Nawawi. Orang mengajina kitab ieu anu diajina geus eta cek Syekh Nawawi gitu. Kumpulan kitab pan ari asalna mah sakadar ngareungeun pan nya. Ngareungeun si Al-Qur'an dikumpulkeun aya dina surat Fatihah. Si surat Fatihah dikumpulkeun gunukeun aya dina bana bismillah. Ketika cek nu nyarita di mana sumberna an gitu. Nah, ketika orang ngaji apa sumber cek Syekh Nawawi dina Muqaddimah kitab Uqudul-Ijan gitu. Wa ma'ani basmalat wa kana jeung bukti ba'dul ulama'i sahas ba'dul ulama'i sawarehna pirang-pirang ulama sholihin anu soleh kabeh asobahu eta kena ka anjeunna mardun naon gering sadidun anu banget ajaja anu ngapeskeun nu ngalemahkeun ku eta panyakit atibaa ka pirang-pirang dokter patapakaro maka mikir eta sawarehna ulama pribadi sawarna ulama Bibadil ahyari dina sawarena pirang-pirang waktuna tilkal ibarati kana ya ibarat kana ibarat berkana bismillah pawadoba maka ngalanggengkeun eta sawarena ulama ala basmalati kana basmalah min gori ada dinal nanta maka bing bilangan masyurin deing kasanon tadi batas tadi hitung pasapahu mangka ngadamangkeun Allah karena eta panyakit salah Gusti Allah taala Allah. Jadi dibuktikan sareng Syekh Nawawi aya sawarehna ulama nu teu damang. Berobat geus ka itu ka dieu eta jalma eta ulama. Asabahu mardon kakeunaan ku musibah mardon musibah panyakit. Sadidun anu banget duka komplikasi mun zaman kiwari mah nya. Ya ulama hese cenah di dokter sabar dokter sehingga azaza atibaa ngapeskeun lah teh ngapeskeun teh teu mampu pirang-pirang dokter kangge ngalandongan eta nu teu damang. Kumaha atuh satuluyna patapakaru mikir eta ulama sawarehna ulama nu teu damang teh mikir nyiapkeun sawarehna waktuna mikir tilkal ibaratu kawadzoba nah, ibarat karena bismillah maka terus gitu meureunnan urang teh kudu loba maca bismillah ingatna ka Gusti Allah segala sesuatu kitu nya mikir nyantos mikir gitu hasil kesimpulanna kitu nya nepi ka kumaha pawadzoba ala basmalati maka ngalanggengkeun eta sawarna ulama eta kana bismillah kumaha ngalanggengkeunana maca we hayo kana bismillah teh nya teh urun-urun meureunnan tuluy we min goiri adadin bari jeung teu make hitungan beda jeung urang ari hasil hayang alus hayang loba jumlah yang saeutik pagawean mah teu make hitungan masurina teu dihitung teu diringkas ieu teh kumaha satuluyna
pasapahu maka ngadamangkeun kanu itu gering saala Gusti Allah. Salah hal namun Allah. Jadi maca bismillah we hayu. Dokter teu mampu. Maka tadi aya kalimat ajazal atibaa. Ngalemahkeun ka dokter, ngalemahkeun ka ahli medis, teu mampuan itu ieu. Gitu. Ternyata berkah teu bismillah ngadawamkeun bismillah. Intaha tangis beres itu. Hukia diriwayatkeun naon anam roatan sanyanyana awewe saha anam roatan sanyanyana awewe kana eta bukti laha kaeta awewe jawjun naon salaki saha salakinya munafikun anu munafik diriwayatkeun aya awewe hiji awewe anu geulis kacida eta awewe teh solengan hanya kal boga salakina munafik. Ini diriwayat. Pakanat jeung bukti eta awewe takulu eta sok maca eta awewe ala kulli sayin dina sakur-sakur perkara minal qauli dina ucap-ucapanana eta awewe ali jeung tina pagaweanana bismillah kana bismillah. Wah, lieur nu ngalogat we. Dina hiji riwayat aya awewe anu soleh ting saha eta awewe teh gedenya nu jelas na awewe eta awewe soleh ngan hanya kalna boga salakina teh ka salakina teh anu munafik ngan eta awewe anu soleh teh takulu dina ucapanana ala sain sakur-sakur pagaweanana ucapan pagawean teh sok kana naon afali bismillahi ngucapkeun kana lafaz bismillah rajin eta awewe teh kana bismillah tanya setiap pagawean rek naonan pagawean hade teh bismillahan we bismillahirrahmanirrahim aya we rek naon teh rek minum teh rek di baju rek naon rek ngalenga rek nyangu rek ngeperek nyasor gitu telat teh bismillah udang itu bismillah telat eta awewe maca bismillah. Pakola maka nyarita jauh-jauh saja salakina anu munafik teh awewe teh boga salaki kan masalakina munafik pada awewe nama soleh la alana maka yakin arek megawe rek ngajailan rek megawe ma jiluha kana perkara uhjiluha anu ngawiwirang kesal barengan boga pamajikan kan bismillah jeung bismillah we hayo ada salakina munafik pan lain atoh boga pamajikan kitu teh aya mah kana kesel nya hiji maksa mereka ngagawean pamajikanana da eta macaan bismillah kesel mun pamajikan teh ngan bismillah we hayo cenah bener aing digawean cenah we bismillah ma jiluha karena para kanu ngawang rek diwiwirang eta pamajikanana teh nu soleh teh jadi kusalakeun barang kaula bihi ka eta we pamajikan pada fa'a ku eta perkara fa maka mikeun si salakina ieu ka eta we sorotan kana kantong nasi sorotan kana kantong duit si salakina anu munafik eta rek ngawiwirang rek ngagawean pamajikan anu soleh ting kesel ting kumaha rek diwiwirang nya cara ngawiwirangna ku ayana merena wadah duit waqala jeung ngucap salakina ihfadhiha ya mun sawean teh sarwi teh ya ijem atau ijem apa ya ijem ya wadah duit jeung aya duitan ya kitanya ihfadhiha kudu ngajaga anjeun kana ieu wadah duit kitanya pawadoata tuluy disimpen eta wadah duit teh pimahalin di tepat mana lomari nya disimpen wa atatha jeung naon eta wae kana wadah eta teh disimpen dijaga diurus pagopalaha maka mopohokeun salakina teh gitu wadah soratan karena eta kana wadah eta nya kana wadah duit
anu dibikin ka pamajikanana anu nitah pamajikanana supaya ngajaga ngaraksa kana eta wadah duit. Wa akhadza surrata jeung nyokot salakina teh surata kana kantong ku pamajikanana disimpan kana lomari ongko dititah ka pamajikanana neng ya aya wadah duit ya simpan ya wadah duit jagaan raksa ya wadah duit disimpan ku pamajikanana teh. Terus gitu kumaha dicokot ku salakina teh ongko teh disimpen tapi dicokot eta ku salakina teh da tujuanna tadi nyimpen teh hayang diwiwi erek ngawiwirang pamajikan oro-oro maha jeung ngalungkeun salakina teh kana wadah duit teh pibirin ka sumur kelebang ka sumur alungkeun teu apaleun pamajikanna mah eta wadah duit dialungkeun ka sumur ku salakina. Salakina ongko nitah ngajaga ngaraksa kana wadah duit ku pamajikanna teh diperenan dirawatan sebab pamajikanna lengah itu cokot wadah duit dialungkeun ka sumur da tujuanna karek ngawiwirang teh pibirin ka sumur pidarin di masalah kena teh summa tolaba tuluy menta salaki ka eta kantong minha teh eta wewe neng cenah meureunana mana kantong duit anu kamari ku akang dibikeun teh kapan dialungkeun teh di apaleun teh ya da tadi narek ngawiwirang eta salakina mere kantong duit titah dirawatan titah disimpan ke pamajikanana sebot pamajikanna lengah eta kantong dialungkeun ka sumur saenggeus kitu nanyakeun ka pamajikanana api-api teu apal meureunna neng cenah mana kantong duit ka kamari dia dibikeun teh sumatolawat raya kantong minat eta awewe nanyakeun pajaat terus tuluy datang eta awewe ila mahalia kana tempat ieu bareng ka gini nyamperkeun lomari dan nyimpen eta tempat lomari. Wa qala bari pas jepeng wadah pantol lomari maca bismillahirrahmanirrahim gitu. Kumaha fa amarallahu tos marentah tos miwarang sa Gusti Allah taala Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam ayang jila syari'an karena yang turun Jibril syarian halna gancang. Wah itu malaikat mal heseun nya turun asup kana lomari sok beren kana lomari. Naon asup kana lomari na? Wa ya'idal suratin jeung ngabalikeun deui Jibril suratin kana kantong ila makaniha kana tempat asalna itu kantong. Edanya. Bahwa doa karena tempat nyimpen eta wewe awe teh apaleun duitna wadah duit teh dialungkeun ku pamajikan ku salakina teh kan ketika awewena pamajikanana rek nyokot wadah duit tadi dititah ku salakina teh pas mukakeun lomari maca bismillahirrahmanirrahim sebut ucapan kalimat bismillah diucapkeun malaikat Jibril sakolepat asup ka sumur nyana kantong duit terus nyimpen deui kana lomari eta ya dahal tahuduha bawa doan terus jepangan eta awewe ya dahal leungeunna eta awewe tahuduha pikeun nyokot bari ngarongkong we nyokot kana wadah duit dina lomari teh pajada kana kantong etanya pajada tuha maka mendakan eta awewe kana kantong kama wada'at sakumaha tenden asalna kata kantong fa akhadhatha teras jandak eta we wana walatha kana kantong tas jandan eta wana walatha jeung mikeun kantong kasaha ila zaujiha kasalakina pata'azaba maka ngarasa kaget salakina teh ongko ku urang teh dialungkeun ka sumur cenah kantong teh pasti coba teh ku majikan teh aya deui gitu kaget majikanna terus kitu kumaha min zalikal ghayata ta'ajjub gitu anjeunna min zalika tina kajadian eta ghayata ta'ajjub kalawan pameakan ka kaget ruas nusa ruas nah tos kitu wataba ilallahi taala anjeunna tobat ka Gusti Allah
alna malu Allah min nifaqihi tina munafiqna gitu. Nya teh pamajikan solehah manehna munafik pedah maca bismillah wae kesel meureun digawean sacenah meureun gitu. Nya dititipan kantong duit kita dirawatan engkau manehna nu titah ngarawatan tapi ku manehna dicokot dialungkeun ka sumur gitu. Tadi narek ngawirang mah Allah moal ngantep ka jalma anu dipikanya jeung Allah moal ngantep ka jalma anu bener-bener osok maca lapad-lapad anu sae gitu. Nya ku Allah kan ditulungan supaya henteu kawiwirangan eta pamajikan. Allah ngutus malaikat Jibril sangkan eta kantong dicanak di sumur disimpen deui kana tempatna. Ketika eta istrina eta mukakeun lomari nyanakan ngarongkohan kantong teh aya. Jeung teu baseuh deui. Yang urang kan baseuh atuh di sumur. Gitu. Eta teu baseuh deui jeung teu hancur deui. Gitu. Eta ku keberkahan bismillah. Turutan sugane nambahan ya duit teh. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti eueuh. Kaget cenah. Wah, kumaha jadi leungit cenah gitu. Wah, goreng bismillah teh. Gitu. Eta. Itu jadi aku keberkahan bismillah. Wallahu a'lam bishawab.